Aduh, lesan amat di jalan. Untung main kelabu. Ngulung tampil nges tadi, nges tadi tuh. Tuh menang hiji-hiji acan. Hari sorangan sah. Wow, dia luto. Mana nggak ada apa-apa. Buset malah kabur. Itu peraturan dari saya. Cepat bayar. Ai, bener ai sarwa kenyang dangdut ya. Ente endo ka mana? Arek yang preman. Para resing oge euy. Ari teu boga duit mah. Coba keur kieu lah mimo duit 10 juta. 7 juta jeung nikah. Anu 3 juta deui jeung meuli sawah. Sedeng pan. Misalkeun ieu mah. Ngulung tampil geus kadi. Teu menang hiji-hiji acan. Kudu pindah ieu mah mulung tangkilna. Kabelah ditu. Sok loba kabelah ditu mah. Sok menang bae 20 siki. Pindahlah kabelah ditu. Bosen aing mah katimu dia deui. Dia pakarke poe ieu katimu jeung aing. Tapi tetep bae aing mah bosen katimu dia. Dia mah banget aing disarwakeun jeung kadaharan sih. Udah siang begini kok belum ada orang yang lewat aja nih. Bisa-bisa hari ini saya nggak dapat uang nih. Mana perut lapar lagi. Oh no. Dompet teriak-teriak terus. Minta diisi. Stop pade. Sahameureun anu nyaruakeun beungeut ya jeung kadaharan. Nya terus kunaon ge dia. Bisa bosan katimu jeung aing. Sabar dulu ya dompet. Jangan dulu ngambek kamu ya. Kalau kamu ngambek nanti saya buang kamu ke angkasa. Wow. Nah. Ada orang lewat tuh. Waktunya beraksi. Soalnya banget dia mah. Dong belum dangdur. Ai banget aing disarwakeun jeung belum dangdur ya. Bruh. Cuy. Woi. Sini kamu. Ari sorangan sah. Wow gitu. Bruh. Ih, banyak omong kamu.
Sabodo yang ngomong mah henteu meuli ieu. Bawel kamu ya. Cepet sini. Arek naon ge? Udah cepet sini. Tolongan aing cuy. Wayahna cuy. Oh no. Udangkeun aing. Udang bae dia sorangan, jangan sekolot. Suku aing nyeri. Ulah sok manja. Udang bae sorangannya. Ari sorangan saha sih? Ditahan udang tadi. Saya preman di sini. Yang lewat jalur itu bayar saya. Peraturan di mana eta? Kurang lewat di can pernah mayar. Itu peraturan dari saya. Cepet bayar. Tega amat dia aing cuy. Aing mah loba kasibukan. Dadah. Bruh. Sorangan mah meureun arek malak doang. Kalau iya, emang kenapa? Hah? Atuh arek malak ulah kajeleman teu boga duit. Saya nggak mau tahu. Cepet sini uangnya bayar. Nyeunah eta sisi Penny babaturana keur kamu si bahan lain gak ditolongan malah disengseureikeun. Sedih ates sedih boga babaturan nu karunya ka ai. Ih, naon itu dibudiun sorangan? Mana nggak ada apa-apa. Buset, malah kabur. Iya, meureun sungut aingna ngomongna asal jeplak bae. Meureun manehna ogah nolongan aing. Engke malah aing ngomongna moal asal jeplak bae arek sopan. Aduh, esan amat di jalan. Untung aing teu labuh. Sialan tuh orang. Berani-beraninya ngerjain saya. Awas aja nanti kalau ketemu lagi. Saya bikin jatuh cinta kamu. Jatuh cinta. Maksudnya dibikin ngompol. Itu masih cali. Aing labu kieu teu ngadeuleuh kitu. Bruh. Keur naon teh sih eta di dinya? Ngos-ngosan kitu. Dia aku naon leuy ngos-ngosan kitu. Dua geus diudag-udag soang bae. Naon diudag-udag soang. Kugu aing arek dipalak di preman.
Suku aing nganyerian bebae. Mana jelema deui. Aing arek minta tolong. Arek dipalaku preman. Kunaon ku dia lain dilawan jadi lalaki. Ogah amat aing ngadulu takona ge siun. Ngadulu jelema. Waduh, udah sore nih. Pulang jangan ya. Kalau pulang di rumah nggak ada apa-apa. Cuma ada garam doang. Pulang aja lah. Ya masieun karena takona. Deuleut hatena. Bisi mah Hello Kitty manehna. Piraku teh preman hatena Hello Kitty. Mau ngapain di sini? Lagian belum tentu ada orang lewat lagi. Ada orang satu lewat juga nggak ngasih uang, malah kabur. Atuh bisi bahae. Iho, premana aya kene tuh. Doang nama aya kene. Ente enduk ka mana? Arek neangkeun preman. Emang ente wani? Teu wani kunaon aing? Mun kana song mah aing teu wani karang. Oh no. Bruh.